Saha anu mabok tanpa inuman bos? Saha Naon mabok tanpa inuman? Mabok jabatan, mabok kakawasaan, mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, mabok kadudukan kaituna ngaruksakeun ngadoreksakeun rahayat nagara jadi katalangsara denge anjing ku sia. dengdek nagara ge. Dengdek nagara teh. Bener Tong dikeprokan da lain japati anjing aing teh. Sia. Hayu orang ini coy. Hayu Itu syahada dari degan tuh. Kadang kada ieu batu ini teh. sahada dari degan teh siana lain gitu. Gampang teh. Eta alah soloyo. Halo bro. Iya tepan nepi ka beureum kitu sia teh. Urahay gitu pan. Aya naon ieu teh bos? Dunungan urang ini awarna bos. Kana gara amarta urang maok layang jamu sekali musyada. Maok yo. Deh. Bos buak paok teh bos doraka demi Allah bos. Doraka teh agama ge haram. Cek agama oge doraka bos. Ulah buak paok bos. Ditemenangkeun. Sia teh ngomong bener tapi omongan tapi eta sia sungut nepi ke bau kitu sia teh. Hah? Paham deuleu. Tapi bener. Sia teh nginum. Ya udah teu nginum mah haus bos. Oh bener betul. Hal lain maksud teh minuman-minuman keras. Nya keras tingali bos tuh keras bos tuh belah-belah keras berarti. Oh bener. Bener lah. Sia teh ngerakeun bleguk. Babaturan. Nah bos kadang dicek dia. Hah? Sia teh ngerakeun lembur sia. Kotoran daerah sorangan. Ku nagara dilarang ku agama diharamkeun dar nyekek botol bari jeung aya dina publik. Nyontohan teu balik. Natanya aing jeger Sinang Sari. Hah? Baladna Pak Ulis. Era ku Pak Haji Ayub atuh. Terus lamun di dinya jeger Sinang Sari aing kudu bilang uwo gitu. Eueuh bos, eueuh. Keur si eta mah teu di Orai kawat macok nu gelo. artina. Sowat gitu loh. Najan di dinya jangkung gede moal ditarajian ku aing anjing neuleuh wae wah tarik ya Tarik, mabok mah hese. tengeunah aing bos ku indung ku bapa awan nu nyare ka aing mabok nah da maot duana oge bos demi Allah bos aing mah pahatul lalis Aing anu kabebas gitu atuh. aing mah bos yatim piatu bos yatim piatu teh yatim piatu mah teu boga indung bapa aya yatim piano aya yatim piano mah teu boga grup elektron demi Allah bos Ada deh acin. sorry atuh anjing da ngabodor aing teh nah sia teh nepi ka maksa hayang disieung-ceurikeun Kan dapat mana yang nu matak bos aing kieu teh bos katong ngaganggu bos Nah, aku naon teh? Patir oh lain sia teh mah doraka balaguk kitu peta deh dicontohan ku barudak eta teh sarua jeung sarasa hiji trik penjajah pikeun ngajajah negara urang carana teh budak borat dicekok heula ku minuman keras geus beunang mentalna kakara diala sia teh Generasi penerus teh hancur. generasi penerus teh bakal hancur benang moral tuh bakal awut-awutan regenerasi maneh teh rusak moralna ah nah da tegablek mobil bos ngomongkeun garasi aja kita mesinnya oh beda deui bos Mobil bawa dengan mabok. sorry bos da aing na teu kontrol demi Allah Mobil bos mabok. nya heureunan kitu petan teh kelakon kitu teh ha Ngarusak awak ongkong gitu. ngarusak awak
Geringan pikir eta teh. Bos uing datang ka dieu lain hayang ngadengikeun dakwah demi Allah bos. Dakwah itu ieu kalakuan sia we cing balek bos. Masuk kemungkinan mabok. Aing mah leuheung mabok teh aya cukang lantaran minuman keras aya nu leuwih parah tibatan aing bos. Naon? Saha anu mabok tanpa inuman bos? Saha? Naon mabok tanpa inuman? Mabok jabatan, mabok kakawasan, mabok kadudukan. Teu saeutik jelema anu mabok kakawasaan, mabok kadudukan kaituna ngaruksakeun ngadoreksakeun rahayat nagara jadi katalangsara denge anjing ku sia. Dengdek nagara ge. Dengdek nagara teh. Bener, bener. Tong dikeprokan da lain japati anjing aing teh. Sia. Mangga batur mah. Sedek nya teh. Batur mah atoh, batur mah ngadukung ke sia. Ngadukung. Teu kudu ngadukung lah aing gagal wae nyalon RW teu mah aing. Ampun. Da babok wae beredan atuh. Demi Allah bos. Nu matak aing kieu teh da lain unggah poe aing mah demi Allah kakara aing mah bos kieu teh. Awahing ko pusing. Kakara aing mah bok kieu mah da baheula mah aing mah kieu bos. Salat lain ku gentong demi Allah bos. Sakieu mah saeutik. Nah, si goreng patut. Kamana we omonganana teh? Abang nu mabok Pikacuaeun batur sia mah. Rangah teh nangkep gentong. Demi Allah bos. Umatak bos tong curak carek aing teh keur sedih bos. Frustasi nama tuh. Sedih kumaha aing teh keur galau bos. Atuh galau mah wadah cai. Teu hayang seuri demi Allah bos aing. Tong ngamodor hareupeun jojon lah. Aing. Oh. Eta teh keur galon eta mah bos. Galon mah keur nyukur. Astagfirullah bos. Cek aing keur teu hayang seuri meuni mamaksa teh bos. Paksakeun. Tong maksakeun kitu teh. Hayang dibejakeun ka patutun goblok. Kurang ajar teh. Patutun. Kurang ajar. Demi Allah pola aing keur sedih pikir ku si obos aing 7 tahun bobogohan minggu kamari pabogo dikawin batur bos. Oh, paingan atuh. Paingan. Sedih hati ini bos. Prestasi ke Kabogo. Oh, sedih. Saya bola Kabogo. Repa, kenapa kau tinggalin boy Repa? Paingan mabok, Le. Anjir, awena Repa dulu. Untung tergantung diri gitu. Nepi ka kitu lain Repa siapa memberi repot. Bos demi Allah teu hayang seuri demi Allah bos aing. Pikir ku si obos saha anu teu nyeri hate. Pikir bos. So ya habibi ya habibi ya nurain. Aduh. Anjir islami euy. Aing mabok teu make islami sia teh. Dakwah beleguk. Naon kitu hatina cing. Naon eh. Pokoknya nama Islam bukan nama dakwah gitu teh. Tuh da sia mah kitu. Ya habibi ya nurain kekasihku seperti cahaya bola mata. Da eta kepintar. Sia tong kapatok ku bahasa anjing sia teh. Dome bahasa Arab ujug-ujug dakwah dengekeun heula hartina tanyakeun ka Bapak Ustad Ayub tuh. Pak Ustad punten abdi mabok Pak Ustad. Tapi kontrol demi Allah Pak Ustad abdi. Teruskeun pokona mah kitu bos. Pak Haji Ayub. Pikir nu mata kurang ngarek ka Bapak Hajat. Bapak Hajat naon? Pangaresa Bapak Nda Setia miwah Ibu Eti Rusnaini. Aya naon? Nikahkeun putrina Neng Heni Agustina ka Jainuddin. Hiburan bos demi Allah dangdut bos. Urang jogging bos, ajojing. Opo ora eman Sulaiman. Mana we karep otakna teh. Itu bos ngabang berangkeun hate. Abang nu mabok udah kitu nu mabok. Naon da pagarsa Bapak Nda mamiwah Ibu Hajat mah da lain nanggap dangdut.
naon wayang golek nu balik bos anjing naon gani gagal tuh bos gagal kumaha gagal hanas mabok tarik aing orang teh wayang golek nya anjay kampungan aing mah nama kejeng kampung hanas aing mabok tarik kurunyung datang itu wayang golek cek dalang teh iya syaur ngira piraku aing kudu joget kitu bos teu mungkin bos nepi kakit cek sinet bismillah ngawitan manggung yo digoyang kuningan digoyang piraku bos teu mungkin bos aing mah sedih repa cing sabar bapak hajatnya cep nuhun bapak hajat mudah-mudahan cing kagentosan anu langkung-langkung bapak hajat amin ngan hanya karena teh make amplop segala lah nah mun make amplop kumaha make amplop teh tempo gede leutikna demi Allah syukurkeun kitu teh sakitu oge nganuhunkeun eta teh paleuwih rezeki heureuy bosna mah dianggap teuing sia mah pan aing mah mabok bos oh bener kata anu mabok gitu bos ngumatak aing mah bos demi Allah bos sedih bos cik sabar enggak sabar mah teh baheula oge bos marokana kumaha demi Allah bos aing rek puisi sok atuh ngabangbrangkeun ka hate anu nyeri puisinya puisi naon nya piraku we puisi Agustusan mah bos atuh puisi hate aing bos bener teh puisinya eta puisinya puisi lalu lintas teu hayang seuri demi Allah bos aing si ieu mah nakar-nakar teuing nya memaksa hayang seuri batur kita seri batur aduh dengekeun bos ketika aku tikudawat dalam kenestapaan ini tikudawat mau najik tikudawat maing bos lah hatiku sareusek nenjo aku yang kucel dan tak terurus aku ngadele sosok kamu muncuguk dan teterekelan dalam kegelapan ini naon najik teterekelan maing dan kamu pun bertanya boy kamu gak kumaha onam kan yaji campur aduk sosokmu menemani siang malam sampai dini hari dan kamu pun bertanya boy saat kamu butuh aku gupayan aja aku akan titerojol untukmu aku sampai gogodeg geleng-geleng kepala gitu maing kok bisa sosokmu itu pupihan terus di kepalaku ingin ku katakan cinta yang sudah lama muncuguk dalam duriat ini berharap hatiku dan hatimu amprok dalam bingkai keindahan yang Tuhan telah gariskan tapi takdir berkata lain kamu malah bersama dirinya seorang tukang dagang hayam warna-warni yang biasa mangkal di SD terdekat ya eleh ku tukang hayam siapa hati gua hancur repa why kenapa kamu PHP-in gua demi mami papi dan tukang awuk di seberang sana gue gak mau nenjok banget lo yang hinyai itu sudah cukup sudah aku tersesat dalam labirin cinta aku hanya bisa kukulutus dan berharap kamu mati dibunuh oleh siluman Sapunyere Sindang Sari 27 Desember 2018 boy bersaksi alus anjing tong make gogok atuh siana menikah mana karep demi Allah bos nu matak aing hayang dangdutan teh hayang mental lagu bos
hayang senang hayang lagu ST12 mo nah loba-loba ting hiji oge tegablek STD nya si eta mah memaksa ka aingna sugan hayang seuri da eueuh bos sok masih we tuh cintaku padamu tak besar seperti dulu yang selalu merasa gagah tak pernah mau mengalah sayangku padamu tak besar seperti dulu yang maunya menang sendiri walau salah tak peduli darah tinggi alah kalau dicampur-campur gitu eta lagu teh demi Allah bos lah pokoknya mah hayang ngabang berangkeun heula aing demi Allah doh cing eta teh minuman naon teh deuleu atuh cap naon cing ciu murahan nyir intisari cipas mahal teuing bos vodka mention dengan nyaho antasari topi miring anu jejeg kita gablek bos naon atuh cing tikotok bos manya tikotok mabok tikotokna masa eutik tapi deuleu oplosanana bos naon dioplos jeung naon jeung cikiih nini pahang demi Allah bos ari jeung nini ampun abong nu mabok mabok buka heula bos ku urang anjir ngabudah kieu mana ngabudah api-apina anjing sete meneh drama saeutik atuh sia mah teu bisa dibawa duit ieu dengan duit oh hampura ditapal salah aing mah tuh apa salah di rombongan atuh gaul jeung rombongan di apa salah anjir ngabudah euy budah naon bos apa cek sia sia mah mabok bos kan teh tonggaw jeung jelema mabok mabok sia mah anjing sia mabok beleguk anas jaminan ku aing mana karap wae si goreng patutah masalah ti mabok mah tuh dah itu saha itu ka dieu rada jeding-jeding paneuri pisan datang ka di mawa trompet nepi ka ngangiung ngahiung dia ketos mun ketos saya deh budak geus kitu kabina teh jate anjing awalna karep wae si odak teh delekat teuing ke batut di situ muntah tadi anjing ada gereget teh mah aya ka eureun
ka dieu Susu. iya Karasa. ka dieu Karasa enak. oh Luna Maya oh yeah Teruskeun. yeah aduh tuluikeun yeah hayang dibayar sabaraha ku aing 2.000 Mung 2000. 10.000 aduh koplok cenah ngelutikan meureun Ngerti. ai mana sia ngaran teh Ustaz Ayub lain Ya Pak Ustaz Ayub mah. siapa teh Guru Acim aduh nyusirikeun ka aing si goreng patut Halus. nepi ka kitu ieu teh siapa teh Ricky oh lain bisa Barnas. Pak Ulis bisa bener potong amat goblok kan situ biasa we naon teh oh Siti sina si anjing pengen tengah pagi dengan tengah wewe sieu mah eta seuri sada incuing di mana maneh Lur Agung lain Sinang Sari lain Brebes cing balik goblok cenah kayam sih teh gimana teh Lebak Wangi. Baok lain cenah Ciwaru Tasik Kelu Cing Kulagu anak Bangis. Ci Kulagu sugan aya oh aya yo Aya. Hayo oh Jakarta sudah jajing deh siapa lagu siapa anjing ah ayo ini waduh baling-baling bambu tuh ketuluyan we naik ka luhur bawa angin nepi ka kitu sia teh geus we jual ayo